tuh wae. Tiga daerah yang dahar. Hujan wae gitu aing mah. Alhamdulillah dakeun bae da cenah cek beja mah hujan teh rahmat. Rahmat mah ustaz. Ya tadi nanyakeun ka si Rahmat, "Mat, ini hujan lain." Lain. Ini mah rahmat teh ustaz. Sad Rahmat. Tadi pipireun ece eta rahmat. Berarti hujan wae. Ing cangcut tuh garari itu. Sampai pake. Ye, wat dideangkeun we. Tadi oke nah karang hawu. Berarti aya keur dideangkeun. Keur dideangkeun. Berarti teu make ya. Wating peretek. Ayeuna teu make. Ayeuna mah ku tapes kalapa. Beakeun cangcutan. Ganti wae taplokkeun beureun. Jatrekeun garing. Bingung. Tapi bener Ngirintil dideang di luhur karang hawu. Emang aya naon? Tumbila malon. Kuat napuk. Ya Allah, padedet beureun nya. Tumbila sakala kamari mah cucung ge mangya 12 ban. Naon eta mah? Ayo bertah kitu loba duit ya cuma sudah. Da lain masalah eta. Itu eta ge tetangga kamari burut. Kunaon? Ya burut mah kunaon? Enggak salam heula batur nungguan. Apa deui? Sekolah bahasa ieu cuma. Eta ibu rek naon kikerek muntas. Ibu kikiran we rek nu tentang muntaskeun bareng. Emang kayak aya solokan di pikiran lapan tuh. Nyaho. Allah tinggalan. Katanya yang kenal sareng ngeuceul we caket gitu. Terus di meja tapi kieu. Tong caket teh nya abdi mah kamari ge kasurupan. Jelema caket jeung abdi Ayo cici. ditanyaan teh ku Ustaz saya. Ya, naon goblok aya hirup kene teh. Ya Allah karim. Aing geus salam heula. Malah geus sangeus eta salam teh. Ada panji nabrak tihang bos uing. Eta mah maneh. Ya panji lu pada kieu we gigi we. Ya tak kitu panji. Aduh ya Allah. Panji tes tuang. Atau ditanya da boga imah teh mah. Hah? Da boga imah mah pasti nage meureun aya buka sorangan. Ya itu biasanya masuk kamu heula. Oh gitu. Oh. Berarti encan. Mana mah ra bisa ku teh bagian. Emang baharna sautik nunu ge bapak. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Merci. Kunaon make innalillahi? Apaan lagam assalamualaikum itu mah juga ngabejaan aya nu maot. Aduh, was rek baralik di innalillahi teh. Ya. Daramang sadayana. Oh, lamun gering mah moal ka dieu nya, Bu. Oh, keur tinggarore we di mana masing-masing. Tapi katingali di dieu ge eueuh ka dieu nu diuk mawa ipusan eueuh. Berarti sararehat urang di alhamdulillah. Sing sarehat, panjang umur. Amin. Loba duit. Amin. Ulah panjang umur duit teu gablek. Lihat kana hulu hulang batur baralanja mena mah bisa. Eta boga duit. Nya, wana mah umur sing panjang, sing sarehat, loba duit, sing lancar. Naon? Lancar QI, lancar BAB. Oh nyaho ibu duit loba sehat teu bisa QI sok bayakeun. Batur uing kamari. Teu bisa kieu 20 juta. Tuh, coba. Korek-korek ibu sita keluar QI. Pakai obeng. Mohon alhamdulillah ieu mah ahli-ahli surga hungkul. Ibu hayang ka surga. Apa jalanan teu? Oh, bunga. Ka mana jalan? Kurilingan ini. Mah tapi atuh tambah jalan mah. Bios di bejaan bios. Mana bro? Ka mana mah ibu jalan? Lain kitu lain. Ya mah tuh lain bejaan tarik salah. Bejaan gelap batur teh nyahoan Ka mana mah ibu jalan ka Jogja adinya heula cakep. sorana buat asa nyibulorong urang ka dieu mah ka Paliwetan. Oh kali itu meureunnya. Ka dieu mah ibu ka mana mah dedeh
jalan ke surga kadieu mah ala geuning kapangaosan kamana cenah kapangan eta si mah kapangan darat naon rek piknik manehna inget wae melebuhkeun maneh beureun ka laut kitu ka ombak. Alhamdulillah ibu pami dongkap ti Bumi Minang bade niat tungkul bade ngaos insyaallah dosa ibu tos dihampura ku Gusti Allah nya geus diparolokeun sagala rupana kieu angkat ti Bumi ka dieu mah ke pengawasan insyaallah bakal janten ibadah gepatna jadi ibadah lempangna jadi ibadah calikna jadi ibadah nundutan jadi ibadah cek saha nyahoana di rumah Bulanana ibadah jadi ibadah we atuh. oh nundutan ge ibadah we cek saha Kadang melototan salah ge ibadah pacar. nu beuntak ge can karuhan jadi ibadah atuh lamun nundutan ibadah ngeunah nu molor beunang ibadah pisah Bener sih aduh ya Allah. alhamdulillah berkahnya bagja Mohon bagja. ieu teh acara teh Cara naon sih? naon nu bangbong naon Aduh bah. naon sih Ari ngecek kamari nu hajar datang teu. aya heeh Nyebutna naon ngaranna? nyao naon sih salaplopan kieu nya laplopan ka kirimisan Ajak Bali. heeh ya bawa indus dahar era ku Ieu teh kieu jadi ya caritana teh Bang Pak Haji Adi nya Ibu Hajah Kes kali keluarga besar teh insyaallah bade ka Mekah. rek naon rek naon Urang ngajablay ka Mekah. Mekah teh bade umroh. aduh Ieu teh alhamdulillah tadi Bu ngobrol-ngobrol abi gaduh raka teh dingan da ieu teh anyar keneh ti Mekah teh. nya Aduh naon aya jadi jablay da kurang dagang lato-lato di ditu aya eta di Mekah. oh Nu nawar maksudna. alhamdulillah kadang orang-orang doakeun Mohon. Pak Haji sareng Bu Haji Kes pokona mah ibadah umroh nasi lancar Amin. salamet di perjalananana Amin. sing dipasihan kesehatan Amin. lahir batin Amin ya Allah. mudah-mudahan sing uih deui ka bumi Amin. kade kadang-kadang sok aya nu ngadoakeun teh sing uih deui ka Indonesia kapan Indonesia teh lega kumaha mun di Purago di Banjarmasin Oh balik ka dieu berarti. oh kadang doakeun teh ya Allah mudah-mudahan teh sing uih deui cenah ka Indonesia kapan lega Ayo cuman tadi weh deh ka ka bumi ka dieu ka lembur bumi saha? nya bumi Pak Haji Ka bumina oh berarti. ka bumina sing uih deui Bumina mana? bumina Pak eta heueuh mah Kenapa jadinya? heeh ieu mah bola mah nya berangkat umroh teh ngaji tahun 50 atau hayang ngajian oke alapanga kapal Make naon sih bala? make bargas tong untuk kapal cai Asugan teh di eta dialungkeun. gilu jeung gatot gaca bae Kamari euceuk umrohan basa hajian basa tiheula eta kumaha? Alakon pika bisa ka Makkah teh kumaha eta? wah lupa caritana pokona moal geus 2 poe Banyak hiji-hiji atuh. Ya. Tapi bangga kan? bangga alhamdulillah Tali centek kumaha? babacaan we di kapal aing sieun murah sahur aing kekarah teu bisa sare poe ka handap teu kadeuleuna naon asup malulu Aya yakin warang jeung abdi eta cuk. Pacar tertinggalin cenah itu Sahrukan main film di India. Cita kadeuleung manana? ya aki-aki kok kelopokan di kapal Naon eta? mainan teh mun hayang kieu mangkat ka toilet kapal di dinya teh aya nu beureum aya nu hejo kerana teh Pencetan naon? nu borong atuh kan panas diantemkeun kana huluna atuh beureum melepuh huluna jeung neangan handi plus apanan di mana tuh di kapal itu kan handi plus Ya Allah, mestinya di warung murah atuh. popok ada ku tisu basuh Ya Allah, teh teh entah tanya heula abah cek teh rek ngisang teh Heeh, bener. Mang bener saya tak ceut kudu apal. Sabab lamun mencet nang keran teh anu tombolna beureum, Heeh. pasti cairna cai panas. panas teh nyaho mena baru pencet kan juga ada kode kieu atuh Abdi maya deh dulu. asa kuluna langsung Sakali di Madinah lucu tah. Ya caritana teh hoyong beade ceuk di Bandara Madinah. Weung nyangan gayung. Ai gayung eueuh bak caina eueuh. heeh Cek teh urang kumaha ieu teh. Di dieu tah ya nyalakon aya etana ya naon? pencetanana
jadi pencet nyemprot karena toko hari tang anu pemencetan eta kan kieu anu lapak eta dina WC na teh yang anu pencetan masih teh pencet tuh ieu nyabok kok kerana teman modern goblok salah mencet berenang jika nama ambok salah mencet nyabok WC na goblok makanya cek Bu Haji sebuah abdi Pak Haji Adi mudah-mudahan sarehat cek alhamdulillah mohon amin baheula makan alah Mekah Madinah teh Mekah teh make onta zaman baheula mah tahun 50 Kanjeng Rasul ge make onta iya ayeuna makan gunaheun make bus alhamdulillah tah aya babaturan uing hayang nostalgia ka mana nya di Mekah ka Madinah teh yang make onta kumaha eta batu marke bus mah urang make onta cenah hayang mengenang zaman baheula Rasulullah eta kumaha teh jadi naik mentong eta di tengah jalan ontana mogok alah depak beak bensin pada teh bisa kedua aing kumaha batur cara pi aing di tengah jalan ontana mogok kulantaran urang Sunda teu beak akal kumaha tah mainna boga balsem wah dicokot balsem ya digelang kleper otak beureun panas otaknya hudang gorejan blung lompat mana tinggalan mainna bingung aduh kumaha ieu otak malah bantok teh eta mata kuat barijil caroplok ting gorolong mata ambil katicak ku batu atuh nongtot beureun oh nyale nongtot teh murah ku sing garepluk bakatku naon terharu alhamdulillah ya Allah abdi dugi ka Ka'bah payudun Ka'bah ya Allah abdi sujud syukur kaji budak sujud syukur abdi sujud syukur teh pas beuntat cengkat kieu teh poek eta bisa jadi poek kitu mah kareum lampu kumaha da teh abdi kan ieu teh Ka'bah kudu jadi poek lampu kieu ceun teh pareum lampu aja berarti inget cieun urang loba dosanya ceun gara-gara berenang itu upuy apa cek teh ka cabak ya lampu nama aya ceun teh cing goreng ini mah kan tutupan urang Arab kalengkahan eta na cabak lampu lain lato meureun pokoknya orang Arab dicolat-colat teh ngajedog teh mantok-mantok goblok cing teh beuing keur sujud kalengkahan urang Arab urang cekat teh poek bener ceuk teh bantu paingan bau kabel-kabelem orang Arab ngalengkahan orang Arab teh mereka celana jero bantu kusiga eta kolotok sapi ting kolonang gede lato-latona urangnya orang Arab papan bahalala teh bejana eta kamari nyabak gede teh ye eta mah paena hungkul sagede anak kucing pae hungkul eta ngomong kucing kumaha hirup gua sagede ping-ping orok ya entah ngomong orang Arab kawin orang Indonesia malam pertama ge moal 14 jahitan emang 2 minggu tapi bisa lumpang ya emang disesuaikan kagagas tinggal ada yang ada doang di dia mah kan beda di Cibuda mah mahadan halo wah halo aki-aki boleh batu kok geus adana ge nungguan ada teh ambulan geus nungguan dihareup cintai cenah beres adana pas digotong kan ambulan ya itu mah aduh ya mina Bapak mudah-mudahan disupport ku Cepiah urang sing tiasa angkat umrohnya amin ya rabbal alamin ya ibu hoyong arangkat umroh gaduh artosna oh kumaha mangkatna ya gua ceuk kumacara ya mending ngilu jeung Asia dadan Sunandar nanaonna main nama tuh kudu make ongkos make naon diantar-antar kudu gatot gaca kan itu asal tapi kamari aya beja ceuk aya nu kaleuceun kasaha nu umroh alhamdulillah ku naon pokokna mah cek paribasana urang mah ulah meangan duit lah ulah tadi urang mah menta nasib ka Gusti Allah gitu lamun geus aya nasib mah tuh kudu make duit ibu insyaallah teu make duit oge urang lamun aya nasib ka Mekah pasti insyaallah bakal berangkat ka Mekah amin ya Allah contona tetangga Cepiah gini duit teu boga daftar henteu tapi geus nasibna maka ka Mekah mah geuning ka Mekah we eta kumaha carana nya mah enak kaluar ti ieu mah aya angin puting beliung bawa ka ditu hiber murag-murag di Ka'bah langsung toab ya Allah eta luar biasa wayana balik tungguan puting beliung deui kok nyarek sahanu mawa daftar teu naon hebatna Allah teh kitu ceuk nya karak puting cara puting komo beliungna ya puting beliung teh eta teh kamari mah komo seremnya puting beliung teh rusak imah ala lancur kabeh eta tangkalan karabut eta cacak puting beliung komo susuna susu beliung lebih gede dibanding puting berarti lebih dahsyat ya rata
deh susu beliung. Aduh ini dia emang harus sengaja orang tuh diberi cai. Di suket cenah jata. Oh, emang tuh cai pisan meureun. Pajan cepat musim hujan, musim cedera, daun hujan mah tara hayang minum lah itu. Heeh. Jadi cek kadinya we kapan nyaweran kieu Calangap gitu. Jika arca di Bali di ditu. Itu calangap bae geus ngerebak Bali. Dia mah ka Bali ka mana kamari oge. Ada naon ka Bali? Ya nempuan eta nu mara ke cangcut. Alah, ya di sisi laut kararieu orang boleh ukul boleh. Ya Allah. Jadi itu berem itu sih nang karak we colok we. Dadah, bajlang. Dengan gitu jar. Emang kecangkit doang. Heeh. Ayang tuh kan itu. Nyangke kali. Alhamdulillah ya Allah. Tapi cepat seperti iya benerna. Urang pindah yuk ka mana? Eta ka dieu mah bacai. Punten-punten manawi nu karunya ya ceu hayang minum. Ana ember we kana ember. Buset. Kalebatan domba Garut abi. Daripada kana drum. Oh, jangan daripada make belang bir. Belang bir Kita salangap sakrocos. karunya boga cahaya. Alhamdulillah ya Allah meni bager. Ibu Haji Engkes tuh geus mere cai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi betul di tiung koneng langsung seri berarti ngerti. Tong di tiung koneng kadeda koneng maleng jan tiung. Koneng mah jantung. Kalah ayo taplok-taplokeun ka hulu di tiung. Ya Allah ya Rahman. Ya bapak-bapak cobanya Pak lamun orang kan sholat berjamaah di masjid nganggo sarung lamun sholat pakai celana lepis sah itu Pak. Hah? Sah ngomong pasti salah. Jeung bapak-bapak mah bingung dataran ngomong cari cing we gitu jadi cekunceng celengan oh ya lagi ditanya hari patung da ini eta udud eta ditanya teh nyora bapak mah bener ya Pak sah teu Pak lamun salat pakai celana lepis bingung sah cenah aya nu sah pamajikanana mah jawab nya teu meunang salat pakai celana lepis teu meunang makanya so Allahu Akbar cek celana lepis udah ada kita tadi memeh sholat pakai celana lepis mah keur sholat mah nya katanya lagi lamun sholat pakai celana lepis yang henteu gitu itu teh diseror riwayat heeh serawat mah urang teh dari ieu mah tengah jawab pamajikanana tadi error jangan cenah kemudian iya acara teh berbarengan dengan Rajaban atur rumahnya ulang tahun sholat tahun nonton nyambut Ramadan cakep kan Ramadan alhamdulillah sing saja mana anu bunga nyambut datang bulan Ramadan insyaallah jasadna bakal haram ka neraka masyaallah cenah ge eta karak bungahnya ceu karak bungah doang puasa mah henteu arek mah benerna atuh aya puasa henteu aing mah nya biasana di dieu lamun tarawehan sok pilih imam nu gancang nu kendor sarua wae kadang sok ditempo jadol ayeuna imam teh ngumsah ye Bapak Kiai Haji Warnali wah keor ieu mah pindah masjid teh asli coba kan di abdi aya kieu protes ayeuna jadwal saha asal nama cenah bapak si Opi bisa Warnali gitu terus lah balik deui leuh heeh malah aya ngomong ke padahal matak naon cenah atuh tas magrib teh we tarawih sarana edan pernah diceritakan aya cenah di mana imam nu gancang tarawih teh cenah deukeut parapatan wah mangkat teh kadinya pas buka puasa teh alhamdulillah pas datang bubar gancang pisan berarti eta mah geus teu make ya ekspres di mana kadinya ngahajawe hayang nyaho buka di dinya hayang ngajaran salat gancang tarawih bener ditawaran ke imamna bapak-bapak ibu-ibu ayeuna tarawih malam kedua bade gancang bade kendor gancang lamun hayang gancang paruman di listrikna cenah paruman di masjid jepret bismillahirrahmanirrahim biasa pas diurungkeun dia teh harees imam lagi bari diuk ceu mogok bareuna bari diuk kayak we sama komando doang beres bosan cetrekeun teh ye goblok malolor cenah aing tadi sorangan cenah ge sorangan imam nu sorangan ya bener kasihan ya Allah Sukandi datang deui bade gancang bade kendor tarawih teh gancang sok mangga urang tarawih gancang tapi anu mah tong di pareman lampuna bahkan kamari ge hararees
sok mampus Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam barang ditoong teu bari ruku ting halunjar we dara riuk teu ngiluan salat gancang teh yang gancang wae aki mah pingsan imah ada imam gancang teh oh jan ini carang aturan palurah mangga aya palurah palurah ya Allah ya Rabbi alhamdulillah ya Allah palurah mangga wilujeng calik Bapak di geuning jalmi oh nyaho aya urang mangga Bapak calik